Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Iblis Jatuk Rawarontek jilid kadua bagian anu ka 53 nanya amiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Aceh Lasmi Indri di Palihan Bandung. Kangge Aceh Lasmi ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketika bingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masuk bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Iblis Jatuk Rawarontek jilid kadua bagian anu ka 53. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tumpak dung dung tes. Ke jelas setra memangna sakuma kitu rongkahna ajian muara beraja teh nepi ka anjeun sesumbar gitu. Nurutkeun guru dewek baheula ajian muara beraja teh mangrupakeun muara cakra kasaktian salam dunya deuleu-deuleu kungkang wulung. Jadi perbandingan anak kekuatan muara beraja sabanding jeung gabungan ribuan kasaktian salam dunya deuleu. Ceuk Ki Jala Setra ngajelaskeun ka si kungkang wulung. Kitunya. Nah muara beraja bisa nandingan ajian Srangengena Londre Batara Suryana Siliwangi. Tanya si kungkang wulung deui. Nya pasti atuh deuleu ngan lamun mah muara beraja bantrok jeung Srangengena Londre balukarna sawarai daratan di alam dunia bakal mebes. Geus pasti soal nyawa anu ngalayang mah moal kahitung jumlahna deuleu. Oh kitunya. Terus kira-kirana iraha ieu kaula kudu indit jelas setra? Tanya si kungkang wulung. Nya eta mah terserah ilaing. Rek ayeuna rek isu kumaha andika wae ngan kade ulah pageto layar teuing waktuna deuleu. Oh, nya tuh paling kula isukan we indit nanya.
Heg, kumaha lain we eta mah atur-atur geus sia. Kitu kaayaan Ki Jalasetra jeung si Kungkang Wulung. Anu mana si Kungkang Wulung erek nyusul si Banaspati anu geus aya di ujung kulon di Leuweung Harendong. Ayeuna urang kocapkeun deui Dewi Cempaka jeung Nini Suketi sababaraha poe satu tas ngimpi papanggih jeung Den Jaka. Dewi Cempaka manehna jadi mindeng hulang jentul mikir tarik nimbang-nimbang resikona mun rek marabgeun panyakit kabuhun sakera. Sabab tetela ceuk Den Jaka lamun mah panyakitna diparabgeun kabuhun sakera lain wungkul panyakit nu kahakan tapi sagala pangandiwasana oge ilmu silatna bakal musnah milu kahakan kubuhun sakera. Pikeun Dewi Cempaka kiwari maju jungkrang mundur gawir jadi buah si malakama. Pikeun Dewi Cempaka yang harupan kayaan heureut jiga kitu teu diubaran kumaha diubaran kumaha deui asa eueuh mendingna asa eueuh pilieun men tabong bolongan ka Nini Suketi sarua mahena oge bingungeun. Selang sabaraha lila Dewi Cempaka dina nalika sare diparengkeun ngimpi deui ngimpi papanggih deui jeung Den Jaka. Dina alam impian harita duanana Dariuk di hiji tegalan jukut pasamuan Dewi Cempaka marung kawut gambaran tina kabingungna. Sabalikna Den Jaka ngagelenyu imut matak tambah-tambah ngeundeurkeun jajantung si Wanoja tatar wetan ti Gunung Tidar. Red dina eta impian Dewi Cempaka ngareret neuteub anteb ka Den Jaka. Coba ngagelenyu imut sanajan imut peuheur. Kumaha Nimas? Nah tos aya kaputusan? Tanya Den Jaka. Duh Kang, ieu teh abdi teu acan tiasa masihan kaputusan. Kunaon kitu? Kumargi abdi masih keneh bingung Kang. Bingungna kunaon? Nya ieu panyawat upami teu dilandongan pasti nyawa abdi bakal ngalayang. Terus upami dilandongan segala ilmu anu menang seuseut seuhat disuprih salami tahunan kedah oge ngiring musnah. Jadi bingung ka abdina Kakang. Walon Dewi Cempaka beki anteb neuteub kana beungeut kasepna Den Jaka. Katempo kumanehna Den Jaka asa katenjo beki gandang wae. Beda jeung pas papanggih munggaran dina impian. Nya ari ceuk akang mah salira mending enggal di landongan wae. Soal sagala rupa ageman musnah keun wae. Anu penting mah nyawa urang tiasa kasalametkeun. Ceuk Den Jaka saeutik mere bongbolongan. Lamun nyawa leuwih utama disalametkeun tinimbang ilmu ageman. Lang Dewi Cempaka teu waka ngawalon tapi ngadon ngahulang heula. Harita nalika keur ngahulang manehna beuki anteb we neuteub ka Den Jaka. Atuh Den Jaka dijieun samar pola. Nah hari ini Mas kunaon? Neuteub Kakang meuni kitu pisan kunaon? Oh, nah teu kenging kitu abdi neuteub Kakang. Sanes teu kenging, tapi neuteupna ulah kitu-kitu teuing atuh ah. Ka akangna jadi teu pararugu. Ih, ari Kakang
Nyawias we atuh Kang, da teu aya sasaha deui ieu atuh di dieu mah. Tinggal abdi sareng Kakang paduduaan. Har ari Nimas ngadon kadinya. Sok ayeuna mah mending waler we heula. Kumaha lamun mah Nimas ngiring sakumaha nu Kakang disanggem nembe. Jadi abdi kedah ngalepaskeun sadayana ageman diparabkeun ka Buhun Sakera. Muhun leres kedah kitu, nyawa leuwih utami ketimbang ilmu ageman. Alesanana pangna abdi kedah marabkeun panyawat abdi ka Buhun Sakera. Alesanana cek Kakang naon tadi, nyawa lebih penting. Tandes Den Jaka. Gitunya. Tapi dari abdi mah bade ngiringan we kumaha saena cek Kakang. Pan abdi kantos sasauran ka Kakang. Yen abdi mah bade pasrah sumerah. Bade dikumahawaikeun oge ku Kakang mangga. Bade digeber glimus, diajul gedang, diserepet nilem, dientep sendok, mangga ngiringan ka kumaha saena sareng kumaha raosna. Nah Nimas mah jig kana pasrah ajul gedang gebrek limus sagarupa. Jadi kumaha ya keputusanana Nimas? Da mau diajul gedang, mau digebrek limus, komo dientep sendok diserepet nilem moal kagetek-getek. Kumaha kaputusanana? Nya upami saur Kakang kitu, heug abdi bakal nurut. Mung naon Nimas? Kedah aya syaratna. Har. Nah make kudu aya syaratna sagarupa Nimas. Memangna naon dia teh kudu aya syarat sirit sagarupa? Naon sok syaratna sebatkeun? Cek Den Jaka. Syaratna mungkin di mana abdi tos dilandongan ku Buhun Sakera. Tangtosna diri abdi bakal balik deui jadi jalmi basajan. Jalmi polos bolostrong teu tiasa kana ajian, kana silat, kana kadigjayaan. Teras? Nya nalika abdi uwih deui jadi jalma basajan. Wayahna abdi palai ngiring sasarangan sareng Akang. Hah? Hayang ngiring? Den Jaka curing hak bengong. Pamenta tanjakanana Dewi Campaka asa teu kaharti pikeun Den Jaka, matak bingung pikeun manehna. Satadina manehna mere bolongan teh ngarang mere karinganan ka Dewi Campaka, tapi ujung-ujungna kalah jadi beban pikeun manehna. Kunaon Kang ngadon ngahulang? Tanya Dewi Cempaka. Nah kudu make aya syarat kitu sagarupa atuh Nimas. Kakang mah tadi ngan sakadar hoyong ngabantu, teu aya pamrih itu ieu na Nimas. Ieu dangukeun Kang. Cacak-cacak abdi gaduh ageman. Tos seueur lalaki purunyus hayang maksa mirusa ka abdi. Komo deui pami abdi kayaan polos-bolostrong. Tetiasa kana main po, tetiasa kana silat. Bade saha anu bumela ka diri abdi Kakang? Dikitukeun ku Dewi Cempaka, leng Den Jaka jadi ngahulang. Omongan Dewi Cempaka memang wajar jeung aya benerna. Da sabab memang lalaki mana atuh anu teu katarik ati ka pentang rasa, utamana mah teu katarik birahi ku kagelisan jeung kasampuluran Dewi Cempaka anu ditetep ti hareup sieup ti sawang ti tukang lenjang ditilik tigir jiga lengi. Pasti setiap lalaki purunyus nalika neuteup ka Dewi Cempaka pasti bawaanana hayang ngarangsadan. Den Jaka memang kudu ngaku mun Dewi Cempaka memang sabanding jeung nilam kinasih pamajikanana. Nalika Den Jaka ngadon ngahulang,
Harita Dewi Campaka nyarita deui. Kang, ih, ari akang nakala ngahulang kitu Kang. Gentra Dewi Cempaka ngagerwahkeun lamunan Den Jaka. Duh, akang jadi bingung kieu. Bingung pamiki cara nama. Anu janten bingungna naon Kang? Kieu masalahna. Ieu akang teh moal bisa marangan Nyimas. Meureun katinggal ku Nimas nyalira kaya anak kakang kiwari kumaha. Akang bakal salawasna jadi pilar pangapas buhun sakera mal bisa incah balilahan ti ieu tempat. Jelas Den Jaka. Nyatina naon atuh Kang? Abdi bakal tumetep di dieu nyarengan akang salamina. Janten bantur ngawangkong akang. Cek Dewi Cempaka tandes. Dipikir-pikir ku Den Jaka, memang aya benerna oge. Salila manehna jadi pilar pangapesna buhun sakera. Jiwana memang ngarasa cuang cieung. Sepi tiisen, taya batur ngawangkong pikeun cacarita. Cek pikirna deui, mun salilana manehna jadi pilar pangapes buhun sakera, maka salila eta dirina bakal nunggelis cuang cieung sorangan, jauh kaditu kadieu, jauh tina karamehan. Kieu Nimas, ulah sok rek ngaduriksakeun diri Nyimas nyalira. Kahirupan salira teh ambahanana masih keneh panjang. Jadi asa teu perlu maturan kakang di dieu. Wios Kang. Kumaha abdi we da eta kahoyong abdi Kang. Lamun eta kahoyong salira teu langkung salira we. Cek Den Jaka teu bisa majar kumaha deui. Teras ira kinten-kintenna abdi tiasa marabkeun panyawat ka buhun sakera Kakang. Nya waktos nama engke we ku akang diwartosan. Nah kunaon geuning teu ayeuna Kakang? Ayeuna mah waktosna teu acan tepat. Ulah waka ayeuna. Nya kunaon? Kumargi danget ayeuna buhun sakera nuju mamacehna, nuju kuat, nuju memejehna mahabuk ngabaruntak hoyong leupas. Pami Nimas hayang marabkeun panyakit ayeuna-ayeuna, tangtos sanes wungkul panyawat sareng ageman anu sirna, nyawa oge tiasa ngiring ngalayang Nimas. Oh gitu. Leres kitu pisan. Atuh upami kitu mah nya abdi ngiringan we kumaha saena Kakang. Pungkas Dewi Cempaka bibirna ngagalenyu imut kareueut. Ngan sempet Den Jaka nyarita deui korejat. Dewi Cempaka jol ngorejat hudang. Alam impianana saharita sirna buyar ngiles. Atuh nalika ngorejat an Dewi jadi culak cileuk. Teu ari culak colok mah. Ngan ukur culak cileuk neneangan. Red. Dewi Cempaka ngareret ka Nini Suketi. Katempo masih kene keur ngaguher sare tibra. Red Dewi Cempaka ngareret ka Den Jaka anu posisina masih kene diuk sila sinuku tunggal bari kari waruga kosongna wungkul tanpa usik tanpa malik. Jung Dewi Cempaka cengkat nangtung koloyor laju muru nyamperkeun ka palabah Den Jaka. Sanggeus deukeut beungeut Den Jaka diteuteup anteb naker meh teu ngiceuk. Beuki lila neuteep rupana Den Jaka, rasa aneh jol sarirungan dina jero hate Dewi Cempaka. Nyeh Dewi Cempaka imut. Tanpa sadar celengok. Teu asa-asa deui Dewi Cempaka nyium Den Jaka anu warugana teu usik teu malik. Gep-gep. Terus kadua leungeunna ngarangkul kana badan sembadana Den Jaka bangun anu geget naker.
Aya rasa tenang nalika manehna ngarangkul Den Jaka, sanajan ngan ukur tinggal waruga kosongna wungkul. Bakating kuluginana Dewi Cempaka ngeukepan Den Jaka, reup. Dewi Cempaka nepi ka sare deui teu leupas ngarangkul Den Jaka. Cag kayaan di leuweung harendong urang tinggalkeun. Ayeuna caturkeun di hiji tempat Bajing Sudraji, Andewi, Nyi Gingin, Ki Jalaksa, Ki Doger, Ki Panca, Katut, Nai Bubu Jelantik. Harita teh keur dariuk ngaralingkung bari guntreng ngawarangkong. Biasa mimiti nama saling wanohkeun diri masing-masing. Boh Nai Bubu, boh Ki Panca, kabeh pada ngawanohkeun diri. Tuluy obrolan diteruskeun kana bahasan soal leungit atanapi di iwatna Raden Surya. Beres ngabahas eta, Andewi oge ngaguar carita soal leungitna kalung permata kieu. Beres nyaritakeun kalung, obrolan asup kana bahasan soal buhun sakera. Kadenge Bajing Sudraji anu keur tumanya. Jadi pituduh jalan ka tempat patilasan Prabu Siliwangi teh aya dina kalung giok eta, kitu panginten ai ini Mas. Cek Bajing Sudraji satutas Andewi ngajelaskeun sagalana. Mohon laras Kang, mung hanjakal eta kalung giok teh tos dipaling ku si Dewi Cempaka. Walon Andewi, aduh, jadi setiap 10 tahun sakali patilasan Prabu Siliwangi teh kudu dijarahan pikeun nguatan benteng pangapes nasakera, kitu panginten. Cek Bajing Sudraji deui. Laras pisan Kakang, kumargi Nyi Guru Laraspati kiwaritos ngantunkeun jantan tugas eta ditandonkeun ka diri abdi salaku muridna. Kalebet Nyi Gingin sareng Ki Jalaksa oge sami nandon tugas ti guruna. Ari hubungan guruna Nyi Gingin Ki Jalaksa sareng Bibi Laraspati naon? Ari guruna Nyi Gingin Katut Ki Jalaksa teh eta teh rencangan sobat dalitna Nyi Guru Laraspati Kakang. Cek Andewi bari ngabagi pangreret ka Nyi Gingin jeung ka Ki Jalaksa anu keur ngabarandungan dari anaker. Sakedapan mah Bajing Sudraji can wakan nuluykeun cumarita, malah reup panonna dipeureumkeun jiga-jiga nu keur musat meleng. Atuh sakabeh nu aya di dinya pada merhatikeun kana naon anu dilakukeun ku Bajing Sudraji. Heuleut sabaraha lila pok kadenge deui Bajing Sudraji nyarita, tapi angger panonna mah masih keneh dina kaayaan peureum. Sabenerna sanggeus dipeleng ditalungtik inti sagala masalahna pangkalna ngan ukur hiji. Boh masalah diiwatna kalung permata giok, terus masalah diculikna Raden Surya Dinata, pangkal masalah nangan hiji nyaeta patilasan di mana tempat dipendemna buhun sakera. Dewi Cempaka nu tadi dicarioskeun ku salirani Mas Andewi, jelas manehna teh keur maluruh buhun sakera. Terus deui jalema anu geus ngiwat Raden Surya oge sarua boga maksud hayang nuju ka eta patilasan ku jalan ngorek katerangan ti Raden Surya Dinata. Cacap nyarita kitu nya Bajing Sudraji beunta laju ngabagi paneuteup kanu area di dinya. Baru si Dewi Cempaka oge gaduh maksad ka patilasan. Nah laras eta teh Kang Bajing? Tanyaan Dewi. Nya
Laras pisan ayeuna Mas. Dewi Cempaka lain ngan saukur ngiwat kalung giok wungkul tanpa maksud. Tapi dibalik eta manena butuh pituduh jalan pikeun nuju ka patilasan Sri Baduga Maharaja. Walon Bajing Sudraji. Oh, paingan atuh. Ngan anu janten pertanyaanana nya naon maksudna si Dewi Cempaka hayang kapatilasan ya Kakang. Nah sami kitu bade ngaruat sakera. Tujuan nama duka teuing nih Mas. Soal eta Kakang kurang paham. Ngan anu jelas boh anu geus ngiwat kalung giok jeung anu geus ngiwat Raden Surya boga tujuan anu sarua nyaeta pada hayang nuju ka patilasan Prabu Siliwangi. Teras ieu tindakan urang atana pipetaun urang kangge kapayuna bade kumaha Kakang? Tanyaan Dewi bari neuteup ka Bajing Sudraji. Nya kulantaran sadayana masalah pangkalna aya di patilasan Sri Baduga. Nya kapaksa ayeuna anu kedah dilakukeun ku urang ayeuna teh mending langsung we nuju ka patilasan. Nya abi ge bener hoyong ka patilasan Kakang. Ngan naon? Masalahna apanan kalung giok anu janten pituduh jalan ka patilasana oge tos teu aya Kakang. Tos diiwat ku si Dewi Cempaka. Panginten urang bakal sesama luruhna. Soal eta Akang tos nyobi narawang ngangge sandiang alam. Anu kapendak ku Kakang nyaeta wewengkon Leuweung Harendong anu ayana di ujung kulon. Namung lebah tepat nama patilasan masih can kanyahoan ku Kakang. Kumargi eta patilasan teh bangun kahalangan ku sabaraha lapisan benteng gaib. Cek Bajing Sudraji. Ieu pangapunten Raden. Jisim Aki nyuhunkeun widi bade ngiring Jumarios ji Raden. Cek Ki Doger ngilu nimbrung. Manehna sakahudang hayang nyarita bubuhan Bajing Sudraji nuduhkeun tempat patilasan di daerah Kulon anu meh akur jeung hasil tetebakan manehna. Oh, mangga Ki, mangga nyarios Ki Doger. Wilih Aki gaduh hal anu penting anu kada dicarioskeun sumangga geura sanggemkeun Ki. Walon Bajing Sudraji ngamanggakeun. Aduh, atur nuhun Den Bajing, atur nuhun geus majian waktos ka Aki. Kela Ki, kela heula. Aya naon dudungan? Dengekeun. Memeh Aki guar carita. Terus Gandeng heula. nya sok dudungan sok naon. Memeh Aki guar carita. Naon? Hih, dasar aki-aki sabelang dengekeun heula. Nya sok ni mah sok didengekeun ku Aki yeuh didengekeun. Cek Ki Doger bari ngadengdekeun sirahna kana kadeukeuten an Dewi. Memeh Ki Doger guar carita. Omat Aki ulah loba heureuy, ulah loba banyol payunan Kakang Bajing. Sing daria, sing teteg dina Cumarios. Ulah ka mana karep, ulah ngecebrek ka mana dae. Cek an Dewi mapadonan Ki Doger supaya ulah loba heureuy dina nyaritana. Sukomo nyarita hareupeun Bajing Sudraji. Nya moal atuh dudungan. Moal heureuy. Aki mah teu warantun, teu kumaha wantun seueur banyol payunan Den Bajing lang jagat mah sieun. Tah kitu atuh. Nya sok. Pok geura nyarita. Rek nyarita hal penting naon Ki? Cek an Dewi akur ngamanggakeun. Muhun mangga dudungan mangga.
Nya sok. Nya bade ieu. Batuk. Ih, ngadun kikituan. Gancang gara nyarita. Oh, mun Nyimas, mun. Lu siap. Tapi sadeu ajan pribados guar carita. Ieu agi sejahaturan heula. Kahiji haturan kanu dipihormat Den Bajing Zudraji Silanglang Jagat. Salajengna anu dipihormat dunungan Aki Andewi murid si Dewi Pedang Bayangan. Teka langkung oge Ki Panca salaku rerehan Pajajaran. Pribados oge bade haturan kanyigin-gin si Kipas Sakti sanaos kipasna tos rajet tarung jeung dudungan Andewi. Teu hilap Kaki Jalaksa sareng Nai Bubu Jelantik pupuhu adat ti ranah Bali anu lumayan geulis. Ki, cek kula mah mending ulah loba pidato ngalilahkeun pisan, mending pok langsung kana intina ulah ka mana daek ngecebrekna Ki. Cawad Andewi. Sedengkeun anu sejenna mah pada nahan piseurieun. Tapi nalika kabehanana keur ka pusat ka Kidoger, no atuh ti tukang ari ujug-ujug. Eueuh. Waktosna kabujeng see wadia balad ATE ofisial. Keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.